Ijtihadul kiblat sebelum bertayamum. Samemeh tayamum urang kedah ijtihad nguningakeun heula arah kiblat. Sanes tayamum kedah mayun ka kiblat kade. Upami posisi urang teu uninga ieun arah kiblat teh ka mana. Numatak memeh tayamum usahakeun berijtihad terlebih dahulu untuk mengetahui arah kiblat itu ke mana. Eta sanes tayamum syarat kedah mayun ka kiblat itu keliru. Ari nuju tayamum manyang hareupna ka mana wae oge mangga wae ngan samemeh tayamum kedah ijtihad heula mengetahui arah kiblat itu ke mana. Kitu oge teh dihilapiahkeun. Numutkeun Ibnu Hajar Imam Romli hilap deui dina Sarah Sapinah aya buka deui geura. Dina Sarah Sapinah syarat-syarat tayamum diikhtilafkeun dina perkawis ijtihadul kiblat. Ngan anu kiat kedah ngaijtihadan heula arah kiblat. Kitu nya janten teu nanaon tayamumna teu mayun ka kiblat oge. Ngan ku ukuran ayeuna masalah arah kiblat moal bireuk nah da teu hese gitu ku ukuran zaman ayeuna mah. HP telat dicacanak. Kaditu ka dieu nyarak HP ayeuna mah. Sementawis aplikasi untuk mengetahui kiblat melalui HP itu sudah bisa sekarang. Mata gampil termasuk diantara anu kiat teh Baitul Ibroh. Baitul Ibroh teh Kompas. Termasuk aplikasi Kompas nu aya dina HP. Raoseun gitu. Raoseun moal kedah tanggal dina ijtihadna teh. Bahkan eta mah melalui Baitul Ibroh. Baitul Ibroh Kompas digital. Kitunya tah janten sanes kedah mayun ka kiblat sanes tapi anu teu acan uninga arah kiblat ka palih mana memeh tayamum maka kedah mengetahui heula arah kiblat melalui ijtihad atanapi naon wae anu janten sabab tiasa uninga perkawis arah kiblat ka palih mana. Gitu Kang, mudah-mudahan manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.